Sakabeh turunan dia ku ngaing bakal dilanglang, tapi ngan di waktu anu perelu ngaing bakal datang deui nulungan nu barutuh mantuan anu sarusah, tapi nganu hade laku lampahan. Mun ngaing datang moal kadeuleu, mun ngaing nyarita moal kadenge, memang ngaing bakal datang, tapi ngan kanu rancage hatena, kanu weruh di semu anu saestu, anu ngarti kana wangi, anu sajati jeung nu surti lantip pikirna, nu hade laku lampahna. Mun ngaing datang teu ngarupa, teu nyawara, tapi mere cere ku wawangi. Ti mimiti poe ieu pajajaran leungit ti alam hirup, leungit dayeuhna, leungit nagarana, pajajaran moal ninggalkeun tapak, jabati ngaranpikeun nu mapay. Sabab bukti anu kari bakal rea anu malungkir, tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu laleungit kapanggih deui.